Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإن
innahu laghafurur rahim. Waqata'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah ya Allah. Allah. Falamma atau maka tatkala berurusan tekong ya ashabu sakti ya ahli Korea urang basisiran ngalalau poe Sabtu ya Yahudi eta kabel tegasna takabur amanu anhu tedaikeun takabur antara dan ninggal perkara nuhu anu bicara eta ashabu sakti anu tina eta perkara analika pukul geus bicara ge angker bae ditahulah lalu poe Sabtu kalah kadah Komo di loba-loba teh. pas loba nalika takabur kitu kulna maka ucap kami Gusti Allah lahum ka eta jalma-jalma anu maraksa ngaralalau poe Sabtu barada gong teh kudu jadi anjeun eta khiradatan jadi monyet khosina barayana hina sogirina tegasna letik ukuran teh non letik ukuran martabat hina Gusti Allah tadi jadikeun monyet itu maka dina teori Quran mah aya sebagian monyet anu asalna tidak manusia itu lain manusia asal tidak monyet tapi monyetnya geus aya tadina lain monyet nu aya ayeuna teh eta teh asal sakti teh lain turunan eta geus aya monyet tadina. Nah terus monyet teh salah sahiji hayawan anu hina ningalikeun sifat-sifatna geus kitu eta jalma-jalma anu ngarempak bae kana aturan agama dicarang teh teu nurut eta maka jadi ada tafsirun maqablahu yaitu tafsir bertelakeun kana keterangan dari kita qala Ibnu Abbas Sari Ibnu Abbas ma'atri mafuila bil firqatis kita. Nah, eta kan anu ngaralau kan cek kamari dicaritakeun waktu harita jalma teh kabagi tilu aya anu maraksa ngalalau aya anu henteu ngalalau bari jeung ulah-ulah aya anu teu ngilu ngalalau tapi cari cimbat teu tah kana cari cimbat teu ulah-ulah kumaha Sari Ibnu Abbas ma'adri mafila bil firqatis sakita duka kami teu nyaho kami teu ngadengi katerangan teu Kanjeng Nabi da itu Abbas mah sagala rupa nyaritakeun teh lamun nguping ti Kanjeng Nabi kami teu dibeja ku Kanjeng Rasul eta jelema-jelema anu kalalau hanteu terus nyaram hanteu tah Kanjeng Rasul teu jarioskeun eta dikumahakeun teh nu pungkur mah anu maraksa ngalalau dijadikeun wa qala Ikrimah Sari
karihan mafa'alu sebab maranehanana itunya anu teu ngalaut bari jeung tapi teu nyaraka dan memang karihan teu mikademen kana naon rupa perkara anu dipigawe ku jalma-jalma ngarala itunya. Jadi manehanana oke teu ieu ngan erek ngomong mungkin sieun mungkin beureum rentah. Waqalat bimata ibnu Parmu wa rawa al-Hakim an Ibnu Abbasin. Terus saur Imam Hakim sampai Ibnu Abbas anahu raja'a ilaihi wa ajaba wa in ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'an wa in ta'adzana jeung nalika ta'adzana ke alama nganyahokeun mere nyaho saha buka pangeran Kanjeng Muhammad daya bahasana maka yakin mutus temenan ya pangeran alaihim ka urang Yahudi ilal yaumil qiyamah nepikeun ka poe kiamat Allah yakin mutus temenan man ka jelema yasumu anu ngagorekeun iman hum kaya Yahudi su'an azabi kalawan goreng-goreng siksa. Nah tidinya urang Yahudi mah diapeskeun bae Gusti Allah. Datang ka ieu ge tidinya. Jadi setiap kurun pasti Allah ngutus hiji jelema anu berkuasa di alam dunia anu nyangsakeun urang Yahudi dituli dihinakeun wa akhdim jizyati kudu mayar peti babasa alaihim Sulaiman ketika Gusti Allah ngutus Nabi Sulaiman urang Yahudi nah kabeh dinya wa ba'dahu mukhtanasor terus sabada Nabi Sulaiman terus kadieuna aya Raja Mukhtanasor itu orang Yahudi teh dikakesem deui faqatalahum diperangan ku Mukhtanasor wasabahum anu nyesana ditawan itu awewena dijadikeun budak jadikeun rampasan orang wa daraba alaihim al-jizyata lain ja'atkeun tadi gawe kudu mayar peti bahkan ya'tunaha ilal majusi itunya di nangga teh terus di datang ka majusi ila an ku'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada robaha inna rabbaka lasari'ul iqab inna rabbaka saestuna ari pangeran Kanjeng Muhammad eta lasari'ul iqab yakin anu kancang sana imam Kanjeng Mahaswa siap disimpan Gusti ada rumah Kanjeng Nabi urang Yahudi bareng deung kitu nanti baheula ge urang Yahudi mah apes bae itunya apes bae jadi datang ka kiamat ge moal boga katenangan hirup teh moal boga katenangan dibere jaya saeutik hancur dibere jaya saeutik hancur terus wa inna jeung saestuna Gusti Allah ta'ala ghafurur rahim ghafur yakin anu segera hampura ka jalma manfaat ka Gusti Allah rahim anu mahasih ka eta ahli taat wa qatta'na fil ardi umama ini sebenarnya wa qatta'na jeung kisah-kisah kami namun jeung Gusti Allah kaya Yahudi fil ardi di muka bumi umaman ka pirang-pirang umat tegasna ka pirang-pirang bagian. Nah, terus kadina Yahudi
sapa rupa untuk sa aliran untuk saya minhum sholihuna minhum eta sebagian orang Yahudi as-sholihuna ada anu saleh anu nyekel pagut karena kaulna intinya kadieuna begitu datang kanjeng Nabi langsung iman ke kanjeng Nabi wa minhum duna dzalik wa minhum yang eta tersebut Yahudi lolobana duna dzalika intinya jadi untuk saleh kita mah tetap kafir tetap fasik wa balawnahum bil hasanati wa balawna jeung nyoba kami malu jeung Gusti Allah ka Yahudi bil hasanati kalau pirang-pirang halus dicobaan teh ara halus cobaan teh bin amin pirang-pirang nikmat waras artinya usaha jadi jeur naloba online balas punah artinya wasayati tapi lain halus we nu goreng kok sarua terus diberi cobaan berusaha maksud amalan Allah ya jihun supaya barang tina pasek itu sina iman wa khalafa geus apa ibadi kalau